Aisyah warga tehnya tapi tempat jama anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaan anak jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaan anak terus tak ari manusia mana pan iya kuring manusia mah cok tuduhkeun iya tak eta mah irungna iya panonanya celikna sirahna dadakna leungeunna sukuna tak geuning eta mah aya ge na wungkul ai manusiana mana di jero cing sok korehan di jero mah aya ge jantungna atina pujitna Tapi kalau si pujit alah Jekan mana manusia lamun diukur ku patarosan nu neme ya nu bieu mah anu dituduhkeun ku sida walaupun adi aya ge sirahna ceulikna panonna irungna beheungna kulitna dagingna jantungna getihna tulangna tah nu rek ditanyakeun teh manusiana moal bisa panggih lamun hayang panggih jeung manusia tempo pagaweanana jadi cirina teh dina gawe kumaha gawena nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapal hormat dilawat kaituna malapa gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan istuning salamet di dunia kene salamet di akhirat kene ka akhiratna oge eta manusia gawe. jadi katempona teh dina gawe tara linyok tara bohong jujur ngadek sacekna nirasa plasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna artina sampurna dina jeroning sampurna ulu hebat kau teu sangka geuning ceuing aya aing di kitab usaha ngajawab kitu ieu geus kaanehan deui dola Rusia di jero Rusia teh. rahasia di jero rahasia nah aing teu bisa maca teu bisa naon nah nurulung aing bisa ngajawab kitu Anu teu bodoh. ta eta teh laduni nu kitu teh Teu bodoh-bodoh acan teh. cacak buukna Semar teh Umum aya kene dina gugusi heeh bageus. tobat Semar Bapak nya geuning Bapak teh lain jelema samanea Namanya kahartosnya kan. ta eta ciri ngajal manusia teh kaharti ka ayeuna kuring dek nanyakeun ai disebut manusia teh iya nya eta anu menang tugas di nu kagungan mun ai tugasna manusia di dunia naon moal pati-pati Allah ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah naon ari ibadah migawe pagawean anu pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ibadah teh nyaeta moal aya disembah angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya saha eta Gusti maneh teh Allah jenenganana Allah teh jenenganana setiap jenengan aya dat sifat jeung apa naon datna ai datna teh laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur conto-contona acan geuning Allah teh atuh lamun kitu mah Allah teh eueuh nah atuh maka disemah ari eueuh mah tah da nyemah mah kudu kanu eueuh ai kanu aya mah ka makhlukna jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana Eueuh keur contoh teh. anu teu sangka jelema buraong bisa ngajawab Ta eta teu hese nya pangeran ngarobahkeun jiwa manusia urangna kudu ngarobah
da pangeran mau bisa ngarobah karekan adat jeung asmana ari sifatna teh Rahman sareng Rahim ari apana teh kun payakun kun jadi payakun ngajararadi oh jadi ieu teh kabeh jajadianana ari hukumna ngajadikeun kumaha mode cabe hejo jadi beureum cabe hejo jadi beureum kamana hejona kamana cing jadi beureum cabe hejo jadi beureum kamana hejona jadi beureum hejona mah cabena mah anger eta keneh anger jadi cabe hejo hukumna ngajadikeun teh cabe hejo jadi beureum kamana beureumna kamana hejona jadi beureum Allah ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina kamana Allahna sabab jadi bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina mana kapan eta nu katempo nu kadenge nu karasa anjeun kuring kabeh ieu jajadianana hukum ta eta hormateun jeung pujieun teh ulek utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana tunggal antara anjeun jeung kuring jeung kabeh nu aya eta keneh anjeunna keneh jadi we kuring nyaksi ayeuna mah moal aya di duit semah angin Gusti nu kagungan kusaha palihna ku syahadat nu kadua naon rasa moal aya deui utusanana lintang ti rasulna anjeunna di mana ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak apa eta mah di Arab eta mah nu mere contoh nu kanuran dan nur mah langgeng keneh ai itu mah maot ai nurna mah henteu nyebar sakabeh rahmat ka sakabeh alam wah dinasti kersah yang tumampara kalayan izin nu kagungan lawang sawarga ujug-ujugna gebrai aya cahaya sawarga tawisna yen mere idin ka asta jingga kadawala pikeun lebet ka sawarga nursak ya sesekar ningwang wala uluk dola nursak ya sekar ningwang cahaya kilang kumilang hilang ngagalindeng aya sorang ngagupai ka insan anu parantos tiasa ngajalankeun rel kamanusaanana nafsu mutmainah sumangga anjeun aya widi anjeunna pikeun ngadampal sawarga maniloka lain kula nu mere tapi anjeun anu mukakeunana nya ieu anu dibutuhkeun teh anu salilana make nafsu mutmainah mangga geura lebet atuh hei nafsu mutmainah geura lebet geura naon sedih hei Masya Allah kalau tadi sangka gering aing jelema buraong teh bisa asup ke tempat model kieu teu heseun nya anjeunna mah sanajan sakumaha urang buraong bedegong tapi aya cahaya tauhid dina diri tetep aya panggupai ti sawarga mangga geura bismillahan anjeun lebet ka sawarga lempeng ieu karpet di kenca katuhu widadari ngalung-ngalungkeun kembang mapageun permadani dola jik maneh balik deui ka dunya naha balik deui sia maka itu bejakeun ka bapa nuhun kana doa anak dewek geus ngadampa sawarga
betah deka di dieu teu hayang dahar teu hayang nginum teu hanaang teu lapar istuning nikmat anu luar biasa sakumaha dijanjikeun ku pangeran teh sieun kaganggu deui ku dosa mah matak balik deui silai mah kitu dek marek di dieu ibadah teh moal anu ngaganggu di dieu bakal tentrem ibadah teh moal anu ngaganggu moal aya gogoda oh kitu pamadegan teh kajebak teh kajebak kunaon kajebak ujiga asa pang benerna asa pang yakinna nah eta bieu makanya ibadah di dieu matang terem moal anu ngaganggu ieu moal aya nilai atuh ibadah di dieu mah kok akan terek ibadah teh di dieu moal kagero da di dieu mah hasil ibadah moal aya nilai bisa teh aya nilai ibadah lamun daek puasa di restoran mun kagero rupa-rupa cocoba gogoda kanyeri kapeuli kahariwang karempan jeung sajabana kuat we ku eta nilai aya tah ieu burukna urang mau wayahna kudu balik deui ka itu ieu mah pandangan karek saliwat kungkul tah pikeun ngabuktikeun deui hayang ka dieu deui teh hayu babalik pikir di dunia balik di dia teh kudu mabrur di ditu teh kitu nya eta migawe sakumaha perjalanan urang teh mimiti ini tapi kayeuna tapi deui tah ulah kajebak kitu lalawora teuing balik deui ka dunya abeh aya nilai ibadah kuat ku gogoda kuat ku cocoba tah eta kamalinaan atau ngomong jelas jadi salah tempat kurang tepungan wae nu hiang motivasi tah balik we kana tugas anu mah tong nu lain-lain mikir teh mah kejeung betah di dieu non teh engke ge kasampeur nya amanat heula tepikeun tapi heueuh bener sampurasun pangarsa hiang watipati jagatnata sim kuring aya izin anjeunna tiasa ngadampal ieu ya molongpong jalan ka gedong permadani ngebat pijalaneun asta jeung ngadawala lah naon teu ngimpi-ngimpi acan urang pan ngimpi karang-karangan bentang lain ayo nyata gini euy impian teh oh da tong borokan keur sare aing ngimpi mah keur nyaring oge ngan aing keur nyaring meureunana eta teh ilham oh teh jadi berjalan anger da hirup ngaran hirup teh aktivitas setiap hirup dipake keneh ku anjeunna dipake lar-lar liwat dipake nepikeun wahyu jeung sajabana ngan jelema we teu mikir da unggah detik unggah menit oge dararatang keur sok ngan urangna kabebejokeun tapi heueuh sampurasun acarios yang otipati jagatnata Batara Guru Kakang Panjen Rada adik itu gening ayah putra Ki Semar Badranaya asta jinga jeung dawala amuing ya nafsu mutmainah asta jinga dawala semahong arsana maya semapun kakang ini dapat sampai pengersa nuhun kang bagiakeun itu hei asta jinga dawala yap
Arsana Maya Semah abdi ini dapat sampean pangresa nuhun po hang nuhun asa jingga duaan wae duaan hang nuhun Semahong Arsana Maya nuhun dawala diu jeung si gareng henteu Bapak maneh cager ayah hibar pulang nuhun Sembah pangabaktos kula nuhun po ti abdi ge nuhun hang nuhun ya kumaha kaayaan di marsa pada ayeuna nya kitu teh we kula baheula mah baheula kumaha aya anu disebut zaman jahiliyah tak ayeuna mah jahiliyah na teh dina alam modern cara ranggih bulan ayeuna mah kadang-kadang agama dipakai kedok jeung rarasaana teh asa pang benerna asa pang sucina wani ngahakiman batur kitu nuhun ulah hareng-heng kudu dengean pajejeut kudu duluan heeh soal eta keun teu jeung bapak maneh ka dieu henteu ulah inung maneh si gareng cager pun biang sareng si gareng alhamdulillah ulah si gareng teh mah jadi menteri sunat nyunatan naon nyunatan raskin gitu ulah abdi dongkap ka dieu teh ulah mangul utusan anu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja kautus ku raja dunya pada risalira mah raja teh raja tri loka bener tri artina tilu loka alam luhur alam maya pada alam kedua alam madya pada alam katilu alam marca pada kaopatna cipada eta mah tukang ya ai salira mah raja triloka ai Kresna Gusti Batara Kresna mah saloka nya artina sadunya tuluy ta abdi teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja teh nyaeta kautus ku Gusti Batara ku Kresna sumuhun ku Kresna pon sumuhun ulah ku Gusti Batara ulah naon cenah nyaeta diutus nyangakeun walapatra mikeun surat sumuh ti Gusti Batara Kresna keur kasaha kangge salira ulah kangge Sang Hyang Watipati Jagatnata sin salira teh oh cikan atuh nempo ieu syaratna teh ulah abdi teh wantun muka ada amanatna kitu ulah dipikeun ka tangan anu sanes abdi teh tadina mah rek miwarang deui ka tukang suuk nan tukang suuk nuju ngaladangan sibuk nya nuju ngarekap ieu surat ti Kresna tumuhun kula lajeng ieu surat dibuka kalayan dibaca diaos ku Hyang Watipati Jagatnata cobi adi naon cenah
eces jentre pertelang manggolen dina eta eusi surat dekirang sareng teu langkung jinak nama Otipati Jagatnata Batara Guru kedah lungsur tina kaprabon kudu ngecakeun kerajaan saengalna kieu unggalna Otipati Jagatnata anu ngaku Raja Triloka sadatangna ieu surat jeung satarimana ieu surat ku anjeun ayeuna keneh anjeun kudu turun tina karajaan culkeun kursi karajaan jung deka kidul prak deka wetan pek reka kaler anu penting karajaan kudu ditinggalkeun ku anjeun kudu dikosongkeun lamun teu dikosongkeun ayeuna aing rek mancat ka sawarga aing anu ngirim surat Ismaya ujar menang Gusti peteng hati nera peteng hati salin pawarna salin pawarna kalawan beureum euceuy raraina geuneuh lir beusi atah beureum Otipati nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan ningali ieu surat anu eusina pikeun ngecakeun karajaan bari jeung ancaman kitu ieu teh geuning surat ti Ismaya nyata ti Semar Badranaya naon cenah adi eusina teh naon cenah jeung daudi mah terang eusina pula kurang aja maneh oge bakal menang tuntutan cepot loh naon ieu naon kieu kengeng tuntutan naon ieu tadi maneh ngomong ieu surat teh ti Kresna cumohon ti Kresna Gusti Batara sing jeger di karaton ieu cing burut kabeh tah leres di Gusti Batara Kresna tenyo baca kumaneh sing sok bisa maca oh deui aya teh kumaha nu nyungcung jiga aseupan ngan Malik atau di pemajikan oke aya nu kitu mah susu atau tema lah naon puji leuing anu lancar teh agak eueuh laras pisan bulan aslina abdi mah saksi kumaha ieu teh langsung ti Gusti Batara kulaan tenyo surat teh bisa punten tapi ya iya bisa baca di mimiti naon cenah Otipati make heula teh make kade bisi hees titik .com teu make kitu satarimana ieu surat jeung dibaca ku anjeun buru-buru anjeun geura turun tina karajaan nah Kresna wawanian kitu nya
gera lengser anjeun tina kerajaan gera tinggalkeun kursi kerajaan jik dek ka mana ka kulon kawetan ka kidu ka kalera oge pokona nu penting kosongkeun ieu kursi kerajaan lamun teu buru-buru turun tina kursi kerajaan dina harti aing dek mansat ka sawarga ieu aing nu ngirim surat Ismaya tuh da Ismaya teh saha urang naon Ismaya teh saha da mun teh salah mah Ismaya mah tukang tarompet manehnya Ismaya saha kula Ismaya teh bapak maneh Semar bapak maneh Semar astagfirullahaladzim da aing teh teu ka kamar heula bapak bawa patukur nya patukur jeung onangan anu nyunatan jeung kana mah nah da dikit-dikit tidak telesot tina sakunya euy henteu manehnya Ismaya saha hawar-hawar mah kula saha nya kakasih pun bapak Semar tah Ismaya teh bapak maneh ieu anu ngirim surat teh ti bapak maneh ti Gusti Kresna abdi mah nyaksi kieu kula si Semar gawe bareng jeung Kresna ieu dina harti si Semar badrana yare kudeta ngarebut kakawasan kaula maneh anu jadi duta moal salamet pikeun mancing si Semar datang ka dieu ku aing bakal digebruskeun maneh ka kawasan di muka dawala Gusti Semar awas ya kalhum ku aing tingalikeun eta mah rek modaran anak secara teu langsung jelas ulah naon ngasa bedog euy datang ka urang pencit bapak aing mutilasi kumaha urang pisah-pisahkeun buukna atuh dicukur eta mah eta telar plastik di Semar badarna ya bener kan ke naon Semar nepi ka kitu kalakuanana eta deui digawe bareng jeung Kresna mun kitu carana nu aya di dunya kabeh teu satuju ku dipingpin ku aing yakin aing bakal datang ke dunya kabeh dikerit ku aing digebruskeun ka kawasan tina di muka diheulakeun maneh ku aing saha maneh cepotola ke da abdi mah duta teu terang di naon-naon bongan Ismaya teh bapa maneh kakaranya bapak aing ngaranna Ismaya aya oge laguna teh is ulah sok itu entong sok sombong bongana seserian bae asa teu kitu na kasetna nah saya teh dengen teu ku aing oge lagu saha teh lagu dulug-dugdag dulu sumang dulug-dugdag kabanjaran numpak motor nu budug diudag-udag rek diubaran ku dokter nah make mungnya mun urang mah teuing atuh wa aing diseretkeun ka kawasan di muka maneh Dinasti Kersahyang tumampara dawala Astra Jingga ditiup ku ieu Hyang Antipati Jagatnata kumelayang di Geganawiyati nyaeta ngagebrus ka kawasan di muka anu sakitu ngaglotrokkeun rasakeun bejaan para juata marasa ngajuata parumanten bayar-bayar lajeng bisi muncul deui
tina kawasan telah di muka para dewa urus cicing dina biwir kawah nah bener ancur nasi asta jingga sidawala oh mangga ini Astra jingga dawala ngagebrus pisan kana kawah anu sakit ngagolotrokna panasna luar biasa nanging dibekalan ku Semar Badranaya nyaeta rambutna anu masih kene aya dina gugusi Astra jingga dawala kaayaan kawasan dari muka sanajan ngagolak Astra jingga dawala tekerea-kerea gitu kaayaan usoak-soak na Astra jingga dawala nyaeta ngajelepeng teu inget di bumi alam nanging aya bahanan atawa dibekalan ku togog nyaeta cupu anu dina danget ieu cupu teh kapanasan ngebledug si cupuna keluar aya cahaya anu keluar tina cupu opat warnana putih kuning abang ireng tina opat cahaya gulung galang jadi hiji jadi ngawujud jadi jama kasep ngarepere koneng lir dewa kamajaya anu musuh gitu kaayana alah dora naon bawa lirang euy hah bawa lirang weh saha yeuh juga tuh walirang di teh saha ngaran kaula simu pamit lepas teh wawani lain Watardi ngaran kaula teh Sukma Dewa atau anu disebut Bambang Sukma Dewa Kusuma di mana orang dia kumaha ngan kaula teh kaluar tina cupu ieu anu dibawa ku sampean hor cupu anu timang togog teh adeu nah ararane kieu nya euy jadi di jero cupu teh salira kaula Bambang Sukma Dewa Kusuma kunaon kaula aya di jero kawasan di muka ieu nu mawi abdi teh kulan ditiup ku hyang Otipati Jagatnata abdi teh tidunya teh di piwarang nyangakeun serat aya bae teh eta si suratna teh ngadon pemeureunna piabekeun si goreng eta surat teh ti Semar teh datang abdi datang dekat ngan jahat jadi abdi teh dumeh anakna Semar nya ditiup rag-rag di kawasan di muka ieu kulan mun kitu carana ieu dewa ieu luar biasa kasalahanna saha ngaran teh abdi lah Benyamin ai itu tukang Jokowi nya maneh ulah kamana karep nyarita teh ai gitu cepotnya jeung dawala anjir ulah kamana karep teh sawarga komputer wungkul laptop jeung sagarupana aya di laptop itu aya di belah mana nu dagangna naon laptop cek sia geuning
ulah lada teuing lotek atuh teh mah eta si surat teh bener eta teh pati teh ayeuna urang rubuhkeun ku kaula alah den ulah dicacana abdi mah den abdi mah jelema kapitnah tilunya oge dipitah ku saha Bapak abdi saha Semar dengan ku ayaeun dek maehan anak sarana kieu lemes tingalikeun lamun abdi balik deui ka dunya panggih jeung Semar abdi tingalikeun dek dijadikeun korang abdi pake wadah lauk jerona cokotan diurekan bohongna dikait tuman nyaan abdi teh diparabkeun seolah-olah ulah wakas udon gitu urang buktikeun yuk urang mancat kaluhur urang amuk sawarga maneh ka abdi mah hayu tuturkeun silaka maneh kaula anu bakanya depanana teu mungkin bapak aja ngagabruskeun ieu buku bukti karasa proses nyata nginjem leungeun ka karesna maknya karesna menang dititah ku Semar ya aya di buruhan mah di buruhan naon buruhan kieu murukana bapak aing lain germo heuleuh aing aki-aki kitu nya nyilakakeun anak pokona tuturkeun deh kaula ayo tuturkeun aing aya geura ka dunya tong ngancam da teu karasa jar dipayahan batur na teu karasa ieu kawah teh pang panas-panasna kunaon urang teu tutung kunaon urang teu panas gasok laan heula eta buk laan heula pi HP keur ka kuring berarti sian urang nyilakakeun aing mah tah berarti eta teh perwatek bohong moal pati-pati nitah lamun teu jeung kasalamatanana tapi heueuh jadi aing mah kaget bingung nah eta kresna lamun heueuh teh mah beunang dititah ku Semar berarti bapak urang teh lain jelema samanea 75 manea malahan ceuk nu bohong dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah baheula geus dagang baso anggeus sakitu-kitu kitu oh bisi teh percaya alah kadek sing hati-hati dewa juara ragongku dewa alah kumaha ieu abdi nya nasib geus kieu ieu hayang buru-buru balik deui ka dunya riweuh geuning di dieu ge nya ceuk oge lain dek ibadah di dieu lain betah mung aya kieu mah asa leuwih kacau di dieu deuleu sing goreng di luhur ribut di handap ruksak sing percaya dewa wungku ka deden dewa teh ngawakilan maneh sebenarnya eta mah dewan atuh bisa eta lamun teh mah maneh rek dihianat ku dewa-dewa keun aing anu bakal ngomong karena ada jadi pengacara abdi sok hei satria syah lain eta awuhan ka kawah ka handap ni wow syah nepi ka dunya sama boa euy suara nepi ka dunya nya suara ti dieu
penting sok. Semar, mar. Awas. Was. Di podaran ku aing, ing. Gimana datang ka ilmu mana semar di paehan, nyong. Ulah diganggu, get. Ditampilin sia ku aing, nyong. Ditakis ku aing, get. Tujuh dari teh ka kawah. Satria, Kaula bisita apal aing Dewa Seuneu. Allah doa. Padahal mun mawa blanwir bernaon siap kebersihan WC Dewa Seuneu Brahma anu memang aing pangeulana kaget kunaon anjeun abus ka kawasan di muka eta awak masih kena utuh dikersakeun kudu kagungan da kaula mah cita-cita teh kitu tiba heula oge made abdi kitu ja hayang jadi ahli neraka nah teteh ngomong teh ka mana karep hayang hancur kaduruk moal da aing mah ahlina ngaran jadi ahli moal panas sok lamun aing jadi ahli neraka ngeunah aya jelema nu ngaliwat ka sisi bedol ku aing abuskeun saha nu ngaliwatna sia saha ngaran kaula Bambang Sukma Dewa Kusuma. Bot, kakang sebut. Ya. Urang mana jelema? Urang kawah. Najwa aya di dinya abdi panggih di dinya. Anak saya. Pamit pemkonten mah anak Dayang Sumi. Mana we? Da ieu teh ngaranna teh baheula mah Sangkurileung. Sangkuriang. Sangkuriang tapi ada yang Sumi. Gitu. Tapi teh kerenang ka situ mang. Anjeun wani-wani abus ka sawarga Pareloka. Bari jeung ngarek ngabrontakeun yang ote pati jagat napa nyenyanan nepikan nafsu ka gudu-gudu amarah teh kawadan gara-gara sia cepot. Ayeuna kali-kali mawa deui jelema ieu. Ieu mah jelema teh kakarapangi dina kawah. Nyaan abdi mah. Bisa jadi riwayat teh teh anak Dayang Sumi. Da geuning aya tapak bisul dina tur. Nah, dari nasirah pitak, eta mah teh Dayang Sumi beda deui. Ieu mah Dayang Sumi 2. Rasakeun ieu seuneu aing ye. Brahma seuneu pusatna ieu. Maka tutung sia. Oh. Cing sok buktikeun. Buktikeun. Urang adu jajaten jeung kaulah nya. Bener tegala tega mati. Sok. Gerak tungkul kana jumut tangah kasarapan. Pileuleuyarkeun dunya dua papasangan. Kulon wetan kidu kalian barang penting. Kalau nu hiji pansang salapun lawan lalaki. Pileuleuyarkeun sok. Geus. Aing ngomong di kagacang-gacang ting tepi karting aing. Bener, geus buleut tekan. Sok. Kurang ajar sia. Aing Brahma Dewa Seuneu kaaping ku para juwata marasaga. Tutung aya lagi sia. Buktikeun. Butuh panjingsieunan kuring lah. Moal gila ku omak sok buktikeun kadeden. Buat Leles maneh. Allah.
dawala keanehan nepi ka kieu ya untung loba kahadean orang di dunia dijarahkeun deui mah salamet naon rupaha kealaman keanehan teh tanda-tanda keagungan Allah teh ditemong-temongkeun tapi aing di lembur sok beger di dieu mah henteu nih ampun Satria kunaon lulus yang goreng heula atuh iya ngos goreng mah geus nah itu ngagehannya ka deweknya tah kitu urang Sunda eueuh teh da urang Sunda mah lamun dahar teh nawaran tapi ka aing eueuh saurang teuing aya urang Batak mah ampun Satria ampun lulus ya Allah lulus aya kitu minta cager ya Allah kumaha ampun Satria lah aduh ayang cager aya boga cager saha ya pangeran perta ka pangeran ulah salah alamat nun Allah nyuhunkeun cager ya Allah ieu udah Allah teh budak ya Allah mah bujeng hingga kana lain ka wujud manusia kana utekna ati uningaeun ieu mah tarik ngagandengan batur eleh ku bangsat marek maling jempling tar bebeja ieu rek ibadah nepi ka cekcok ngaplolong ka pangeran moal kumaha wani deui ngagaguh kaula wah bejaan para dewa ya cager waduh kumaha ampun hebat jelema akibat tina panasna kawat candra di muka kumaha cager den naon sing abdi pangyageurkeun naon nya ada nu hapur betogong ngaganggu teh ateu teh panyageurkeun ka nyaden cenah ngalobaan di wawalan tai cak wae geul aing ka Jidawala dan si Dawala ke gering cageurkeun den naon nongtot bool sing leuwih ngamai sapraptane pun hiangoti pati jagatnata datan niratang ademane pakulingan neraka datan nira tangan demane pakulingan neraka ayaku aneh si cepot dikeburuskeun ka kawasan di muka si Dawala ayeuna pucengis bijil bari jeung mawa batur tina kawah duka kumaha mah abdi teh tiis di jero teh tadi teh mun asa dina kulkas nya sakalian abdi teh mah gula sareng kopi da kawah nama dengan panas Satria pula saha ngaran aja ngaran kaulah teh Bambang Sukma Dewa Kusuma urang mana urang kawah nya turunan teh Bang Sumi teh jelema teh nini teh Utit jadi anjeun teh makhluk kawasan di muka bisa jadi ai salara senang mah ulah ieu teh abdi teh kabantu cupu ti mana di dunya pamasihan Mang Togok aduh
jika merbakati ku panas putih ngebeletuknya bijil ieu ayeuna keneh poe bakal digebruskeun di kawasan dari muka sidik bijil ge tidinya mau aku kumaha kalau mau diabuskeun ka kawasan dari muka bener sabalikna anjeun lamun tengah guguk karena eusi surat anu dibikeun kuasa dina tadi dina harti kaula anu bakal ngamuk urang ngajar wawanianan sia rek kudeta ngarebut kakawasan negara moal aya di anu bakal bisa nyangkalak sampean lintang ti kaula Batara Guru mana Batara Guru lain Batara Guru jurig aja penastik kersah yang tumampara ieu manusia misteri manusia ajaib nyapa ieu Batara Guru. Batara Guru leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Jang elek jadi denawa. Allahu Akbar. Jadi Dracula jadi Dracula tuh sangka nawala itu Batara Guru jadi toed kumaha disada toed teh dikukur guk dikukur wet Satria kula balikeun deui wujud aing kurang ajar teu bisa sekali jurig tetap jurig bongana dititah turun mungkin kerajaannya kapaksa ai kieu mah piraku dewa kabeh bakal nyaksi jeung bakal teu satujueun yen ieu sawarga dipimpin ku demit mode gitu demit udah naon nanti corona teh naon teh nu ngulup suuk teh atawa tai ceuli teh gede teuing balikeun deui wujud aing moal lamun kitu carana kagok borontok ka parang belah modar sia buktikeun hot alik jadi kirang tanaga sama teh abdi 3 kali nu jauh sama teh makanya kurang irian makanya wilujeng atudan kana cenah adat mono modar sia dawala bae sa buktikeun sia jadi sakit bibir jiga tamusuh teh iya jiga pedut bebeungetan teh naon sia bangke muni acelang-acelangan sia nama aku rasakeun kurang ajar pinastik kersah yang tumampara ieu sinatria dijama ku ieu denawa leungitan pelwi hilang tanpa karana jangelek ciri hiang otipati jagatnata Batara Guru anu aslina nyaan denawa tenggelan sampean luar biasa kapan sidik Batara Guru teh itu anu jadi buta nah eta satria ditenggel jadi Batara Guru deui oh
jadi nganu harti aing teh ngadunungan ka jurig salila ieu katipu atuh kaporong aing kaporong alah bu paingan kayaan kacau sawarga paingan dunya harengheng ku dedengean da puguh geuning di luhurna gadungan wungkul paingan sagala mah jurig wungkul dedemit wungkul lamun kitu carana aduh adik guru hapunten pun kakang cepot payus maneh menang pangajen anu saluhur-luhurna karena penghargaan anu luar biasa yakin maneh nepi kangorbankeun hese capek susah payah nyata nyalametkeun ieu kejadian luar biasa cepot ngalieureun ka aing geus sok pikir ku aing apa sidik batara guru teh eta anu jadi buta nah eta satria bet jadi batara guru deui paingan sagala mah bu dola ke meureun endingna kudu nyaho mah hayang nyaho pisan mah teuing Sumpah kabeh hatur sieun kelana jadi bisi palsu nu tadi nu palsu mah pot jadi pangna surat anu ditepikeun ku bapa maneh teh anu ditepikeun ku maneh teh memang bener eta teh ti bapa maneh nah kelana atuh miwarang Gusti Kresna eta teh dunungan pangkatna teh luhur bapa maneh sareng saha jeung Kresna ai Kresna mah Batara ai Semar Sang Hyang saha Sang Hyang teh bapa maneh paingan bararau awakna si horeng gelar bapa aing teh can ngisang lain Sang Ngisang Sang Hyang oh Sang Hyang paingan seungit atuh dibalikan deui ai kaula teh diculik usaha ku eta buta baheula aya sataun mah diabuskeun kana jero cupu nya eta dicekelan ku togok teh jelema diburuhan ku eta jurig paingan atuh jadi Sang Hyang bapa abdi teh deui Sang Hyang togok oge Sang Hyang abdi Sang Bango bre ya kumaha maneh we hayang gelar naon maneh bebas kana abdi mah gelar oge nya nu gehel oge teu naon gelar maneh oh jadi tah kitu riwayatna jadi karasa meureun kaayaan dunya dipingpin ku dedemit teh nya sagala hawa ge beda dari dunia teh murgana nya sieun atuh kumaha ieu sugan aya oleh-oleh ti bapa maneh keur kaula aya gula kawung aya kabagian kurang tahu ngan teu dibantun ka dieu ti CS abdi gula kawung teh ting ti siapa deui heuh cenah aja teh kan ada Cipadung cing boga naon atau amanat naon ti bapa maneh aya ulah naon rambutna buukna ka Kang Semar muhun di mana ieu aya dina gugusi cikan ka dieu cabut heula cokot heula alah tapi kudu dikabdikeun deui nya teh naon anjir eta buku anu dina gugusi untung teu manyangan di jero deuleu lain paingan pageuh di jero teh nya kabayangkeun aing kapanggang jadi sate cepot paingan teu kateureuy tadi teh
iya jadi panah gitu sebenarnya hamang wantun meser nu kieu wani 10 miliar anjir gua abdi bade Indonesia ulah usi ngambek bapak maneh eta Semar baheula ngagugulung sangsara we geuning eta buuk salamar oge miliaran geus ya lebaran hareup poe didudutan keur sare rasakeun denawa da Kakang Semar Badranaya mah solusi dina sagala rupana di mana manusia aya kariweuhan bujang hingga manusia adalah dewa tulis jadi solusi Kakang Semar Badranaya tong Kakang Semarna buukna oge rasakeun kurang aja iya kurang ajar diamuk wae sawarga Pinasti kersah yang tumampara usaka anu dilepaskeun ku Batara Guru nyata ieu kuncung sajatining urip kuncung sajatining hidup pulih ka jati pulang ka asal jadi cing baru risak cahaya beureum ngulon ngetan ngidung ngaler si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna jeung kapanasaranana Sang Hyang Rancasan. Ieu rakana Semar Badranaya anu aya di alam marakayangan. Ampun. Aing teh salila ieu ulun kumaula ka juri. Ampun satria. Da yakin anjeun teh ieu aslina Hyang Watipati Jagatnata. Ampun paralun malun anu disuhunkeun kampura anu disejakan kabaraman salami ieu hapunten anu kasuh ampun adik ieu Sukma Dewa digabruku Resi Narada leungit tanpa hilang tanpa kerana jadi Batara Guru anu asli Kakang Panjenrada amuing adik guru kaula teh diculik diabuskeun kana cupu nyaeta untung kapanggih ku Kakang Togog malah Kakang Togog oge nampi pancena teh ti eta ti jurik ngan kulantaran kapan geus padami urang ti baheula di mana aya kajadian naon-naon teh urang sabilulungan dinas patekadan timalan akang hapunten adi hapunten cepot tawala ya kurang kararumpul di dieu pot maneh geuning anu nyalametkeun sawarga Maniloka Semar gawe bareng jeung Kresna kaula apal yen pantes Semar moal langsung nitah ka maneh teh sieun di bawah salah atawa sieun di bawah banyo ai kitu mah atas perintah Kresna anjeun teh geuning husu dina nepikeun eta surat ayo pada kum taku kituna akang permio sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui hapunten tina sakur pihak kalepatan
lalampahan orang cekap penuh ka dieu cak